Haji memulih sakilo di ditu. Waduh. Ngan karena nafsu birahi ngan eueuh tempat. Lain eta pamajikan di ditu mengadak-adak jiga widadari. Jiga widadari atuh. Ngagodana teh luar biasa jeung eta sanajan nini atuh gaweuna aduh. Ampun. Dalangna isuk-isuk ditambahan deui. Cacak datang penting. Oh, da puguh macet teh. Pak Haji Ahmad SH. Tak kaula anak kaula marukana teh disumbangna peti mayit teh ku didinya. Oh kitu kula. Ku Pak Haji Ahmad. Waduh luar biasa. Ayeuna mah meureunan dek gelut teh akan sadoakeun ti sadaranya. Cing hasil kaula lah Dewi Ganggi pokona cing gagonol heuh. Sing ngajodoh. Iya. Aduh, doana we. Doakeun sing ngajodoh. Iya. Nyai Dewi Ganggi cing hasil. Kang Haji otak kumaha eta kapan itu geus gerdei gelut hayang jajan. Kode gampang dari laki deh sababaraha poe deui saya marah teh. Saya marah teh sababaraha poe deui teh. Aing geus ngadegungkeun ieu jelema saurang ampun aing mah. Aduh, masih kene mingpin eta teh. Mingpin dangdut. Hah? Asupkeun KDI sawareh mata barudak teh. Konteskeun. KDI teh naon? La ilaha illallah. Kurang gaul pisan maneh mah Lukman. Kontes dangdut Indonesia anu daya di TPI. Eta ongko. KDI mana kandang domba Indonesia. Mana tisna. Ai. Aing geus sarere. Alah ampun. Lain aya dina kieu nama uing haji nu pendek teh nya. Tapi ieu mah di uing nu jangkung. Alah ampun aing mah. Wah, geura tahun hareup lah ka Mekah. Cing ludeung ka itu teh. Heuh. Ai Kang Haji kumaha di ditu teh? Alhamdulillah. Ka Mekah teh aya hikmahna bisa pangijing onta. Obat. Lain eta maksudna hikmahna teh. Oh, da eta ongko. Di mana di dia aya onta? Obat. Korma. Korma Nabi. Kang Haji memulih sakilo di ditu. Waduh. Rawasna. Ngan karena nafsu birahi ngan eueuh tempat. Lain eta pamajikan di ditu mengadak-adak jiga widadari. Jiga widadari atuh. Ngagodana teh luar biasa jeung eta sanajan nini atuh gaweuna aduh. Ampun. Di kaki itu. Geura buru-buru karab. Buru-buru karab. Lalah itu. Ampun. Acun, ajak acun. Rupina kaula mah teu acan aya panggilan alo. Aduh, nah aya alo kudu awong-awongan wae. Teu percaya pisan ieu mah. Innamal amalu biniat. Sagala rupa amalan kumaha niat. Niat nu utama mah. Ieu mah ngan cukup ku can aya niat, ongkos. Aduh. Ieu mah alasan can aya panggilan. Itu nu saya marah urang lajog leuteui. Gampang tah mah. Aya kene waktu tenang. Ampun.
Kasih. Oh, Salira. Gurda Sakti, iya. Nuhun. Parantos uninga karena pelaturan saya marah. Apa? Diantawisna? Diantara temunang mama pakarang, kangkang, kolewang, bedog, ari congkrang, kagede-gede, kakeris, jarum sapotong, temunang di bawah kapakalangan. Kedah ngagunakeun kagagahan kasaktian kamandragunaan. Deui dina prungna kopela pati teh temunang nyolok panon, najong larangan. Ngalanggar karena pelaturan, sadia kaula dicempal ti tempat. Kalau yang dianggap KO ku sampean. Saya. Nun. Paman? Iya. Mangga diaturan ini. Maneh bakal putus riwayat. Hei, Gangga Sakti. Doh, Ya, mudah-mudahan we kulan panginten pun anak kenging jodoh. Iya. Mundur panitia. Mangga Wilujeng, suparosna panggeus pandangan. Antawis jago sareng peminat. nabiskeun kebersihan manah nya. Gurda Sakti, Gangga Sakti. Beres kalau kulana. Siapkeun tenaga pikiran. Mangga. Iya. Alat